Main naon? Sip. Main sip? Sok rek pasangan sebiji. Tilu heula. Tah. Nah. Sok Kayak kudu maneh lila tuh. mana sip jeung si eta. Lele. Wih, uin. Si naon? Ber. Main si eta. Menang wae urang mah tidak. Urang eta mah Ih, tiba kudu naon. Si menang wae sok buru. jagoan. Pasangan sebiji. Sok biji. Sok sip deui buru. 4. Oh, 4. Ai mana eta kamu sekedar ngarokok. Moal urang mah cik indung urang ge sieun beunang janin. Tapi indung urang ngarokok. Nah, pan inung mana teh? Ngarokok, pan ulah bisa benang janin tapi ning boga budak mana? Teuing atuh cik indung urang ge ulah cenah ulah ngarokok urang mah. Bisa beunang janin. Ari mana eureup moal? Urang mah moal sigana mah euy. Sieun bolong nu kieu ning aya kalecian hiji emang nih. Ulaheun ku indung urang ge di sarua. Ya urang mah katitih eureup atuh. Nah, Ya atuh. Gaya nu ngarokok mah emang nih sok. Kacirina ge teuing cegah nu ngeunah urang mah hayang ah. moal urang mah keukeut. Anu moal. Ah, bae urang eureup sorangan. Ya mah ini mana moal. Da sieun Yang geura gede heuh. Sarua ngarokok aya. Nah, rek bobogohan moal. Moalan sieun teu ditarima urang sok nyeri hati cenah. Kadang mana eureup moal? Moal urang ge beuh sigana mah. Nah, Kumaha nya euy siga nu bungeun beuh awewe ka urang. karunya ada mana teh kasep atuh. Urang mah da eureup. Bawaan. Kamu keur belajar? Ini ngertiin surat. Surat naon? Surat? Orang preman kamar. Ramai. Yang mana teh bawa? Sana dia mah. YTC RIRIN Buat bidakeun. SAUR HNCI up ogogo haha bogo HAN HANCIP Lopek Pirin Amikadkan nih surat Saha? Ji bawa jeung ieu nu dibalas Nu geulis lain. ji Tah atuh paenkeun gambar urang. Kawan itu, mung urang mereka daguan surat kawan ini mana gembel? heuh Duaan. keduaan main Main naon ya? Pok. Lain pasangan sebiji. Geus main semiking So, urang mah mangiluan Uga banaran atuh. rame main semiking mah Oh, kan. Bari ceun cabah teh kapada bedi asik teh. Jadi kudu didururukan. Bolodog-bolodog kieu ke da peduli kugan aing mah. Da teu kabararaca kitu pan ulah bari ceun sapah sembarangan. Lain mah daruruk. Bau di setan deh. Bari ceun sapah teh ager di warna wae. Geus bogoh ieu teh geus. Loba sapah teh dadi. Paralaka deui we sabah teh. Saha ja ieu duga bibit tiada. Jeung bau deh. Don! Don! Kabada mana euy? oi iya titah mikeun surat Surat naon? teuing jang kasih ririn atuh si Hansip mana Di mana maneh? Ieu teh bau jarian atau bau sungut maneh
Jadi itu meureun. Teu geus ngadurukan urang itu loba nu micen sampah kadinya. Mana ka mana eta? Ieu mikeun surat ka si Ririn kita. Surat naon ieu maneh? Teuing da urang mah teu bisa maca tuh. Heeh, sok baca tuh diajar ongko sakola ieu maneh. Udah teu bisa ya kumaneh baca. Naon ieu teh huruf naon ieu? Teuing. ITC Ririn Saur Hancip Bogo Hancip Lope Ririn Salah maca. Cing ngejaran Nonggok Ririn Nonggok Geus can. Juk gini Yuk, sok Ngilu moal. Mualah orang balik ah. Wah. San. Mana budak teh? Nyai aing sieun tutung. Rin aya surat ieu di si Hancip. Naon sih mah? Kakek. Bima da teu tiasa maca buta warna. Ririn mah baca. YTC Ririn Saur Leto Bogo Hancip Rope Ceeme ieu mah ti si Leto meureun. Di si Hancip. Ti si Leto ieu mah di dina Leto. Salah berarti. Nu bener ti saha ieu teh? Di si Hancip dah eta mah. Teu sopan ih nanaonan. Jeung kikieuan ih. Alit keneh. Duka da si Hancip. Tolopean. Tisan. Kudu aing deui we nu init meureun ieu mah. Tisan. Ah, benar kudu inung we nu init teh mana asnal di. Bedakeun jangan si Ceeme. Duka da Di benerna ieu ti saha atuh? di si Hancip. Di dieu mah lain, beda. Ieu mah di dieu mah Leto. Da di si Hancip suratna tuh. Beda. Salah ieu mah. Ah, di si Hancip pokona mah. Apa kan nama bejakeun we ka Ceeme? Sok si Hancip bejakeunna tuh. Terus dung budak teh. Aing balik. Goreng sadisan balas ya. Nu benerna ti saha ieu teh? Di si Hancip. Ah, banyak. Ah, itu ya Ceeme. Alah. Tong dibejakeun. Bejakeun we ah. Tong. Dia ce. Entok ketang. Iya ce. Enaon? Dia ketang. Entok ketang entok. Alah. Kolot keriweuh teh aya naon? Iya tuh. Kudu cuma teu bisa maca can baca. Piraku ece, ibu-ibu tuh bisa maca. Heuh sok baca ku didinya da euceum mah gede-gede kita bisa maca atuh. Buta hejo euceum mah. Nya, iya teh. YTC. YTC teh naon? Yeuh, teu acan meureun sok. Ririn. Saur Leto Bogo. Hancip Lope CM. Duh, si Acip ngalonyeng ka aing. Saya nu mikeunna saya. Si ieu. Sia teh samikeun. Di si Hancip. Di mana si Acip na ayeuna? Di ditu. Teang jeung aing. Sok, ya. Ah, menang wae. Si Menon menelila. Kemana di tata teh? Kita mikeun surat. Menang euy. Si Ririn. Ah, tidak we. Cip, mana teh heuh? Naon?
Itu di bawah ulin teh kitu. Lain mana teh heuh. Naon? Aduh, aduh. Manehna kemari cerik. Nah. Kalau cerik kula lalayangan. Naon? Lalayangan teh kemari. Tapaleun cium lah. Mana mau ubur tarawun. Maneh ge? Naon? Aduh. Aduh. Naon lah deui mah. Bio mana bio? Naon? Kirim suratnya mana? Aduh. Beja-beja, wae. Nyaji. Beja-beja. Bae. Sok urang mau beja-beja urang kesang dulu ulin. Oh, intang. Sok atuh. Baik mau ulin tuh. Aku bae sok lah. Pacanteng lagi. Nah, mudah-mudahan henteu da teu beuneuh. Ya, udah. Mana ket? Jelema mana ku aing direnos, aing kerengan cengek, cengek kasih haji poe. Ah! Kamu kapakan? Naon sok riweuh. Ide. Naon? Mana nyeun surat yang naon? Naon? Kasaha eta? Mana dipikeun kasaha? Aja cek si ieu si ieu. Mana ka direbut? Baca neng. YTC. Kala, iya teh naon? Yang tercinta. Aduh, budak sada kieu geus pikiran cinta, babal Leutik keneh. keneh. Terus neng bacakeun neng. YTC senanya terus Ririn Sorleto Bogo Hancip Lope CME. Naon lope teh? Nah jadi leto. Manehna? Lain maneh. Maneh? Tuh direbut ke si Leto tadi. Nah, mana kalau diganti aing jadi lope CME. Wah, anggar sih itu mah ai dia kawat ka uing gitu, ingat tuh bari aja. Ka tadi bari ai ngomong sama kamu kok geus pacaran aja. Jagun mah ka bae aing di ontrog bro. Oh, jatuh. Ih, Tuh yang wae aing jeung. Mana tuh jadi cerik CME tuh. Iya, eta mah lain aing. Nah, Maneh deureun ku maneh. saha tuh digentikan suratna situ tuh. Terus naon arti lopean teh naon eta teh? Lope teh naon? Apa tuh lope? Henteu naon. Lope teh bogoh. Maneh bogoh ka dewek? Nah, lope ka aing eta ngaran aing. Di pan ganti ke situ. Ah, Tadi dikumahakeun eta tah, katanya kan tak ke situ tah. lo balik ngomong. Pan tadi teh titah nganterkeun surat ku Sanjip teh. Tuluy. Yang si Ririn cenah. Tadi jalan teh dipegat ku si Leto, dibawa etana kertasna. Tuluy. Tuluy teh nulis naon teh si Leto teh. Aing baca ku sia. Oh, Udah teu berarti bisa aja. maca. Iya, anu di ieu nu dicoret. Oh, Iya, aya nu dicoret tuh. berarti nu salah saha ieu. Si Leto. Itu atuh. Ngalakun Tuluy naon eta aing. Mana doi atuh bisa maca tuh? Pan teu bisa maca urang teh. Da buta warna. Buta warna teu bisa maca. Oh, aing. Buta warna mah teu bisa ngitung atuh. Ya, aing rek meuli cengek, jangan nyamal kadon kieu-kieu. Ah, anjing. Tahu aing tutung. Itu.